2.500 truk, berarti 2.500 truk. Nah, ayeuna lamun panjangna truk teh rata-rata lah 5 meter lah, 5 meter gitunya. Berarti 2.500 dikali 5 meter sami sareng 12.000 naon satuanana itu meter. 12.500 meter. Nah, 2.500 meter teh sami sareng 12 km. 12,5 km. Nah, 12,5 km. Waduh. Edan. Truk Koldesel ngajajar ti Majalaya ka Ranca Ekek. Tah, Majalaya Ranca Ekek teh 12 km. Ieu mah 12,5 km. Edan ieu mah. Eusina duit kabeh 100 ribuan. Kan kacipta lamun duitna eta ku 1000-an. Meureun nepikeun ka Kuala Lumpur mah. Anjay. Eta duit sakit loba dipake naon nya. Para bangsa teh teu kaharti lah sim kuring mah.